antawis kurangna minat maca di kalangan masyarakat di Tatar Sunda, khususnya di daerah Bandung. Pamirsa, dina bulan Desember 2018, Dinas Perpustakaan jeung Arsip Daerah Jawa Barat resmi menarikeun hiji inovasi anyar pikeun ngaronjatkeun minat maca di kalangan masyarakat di Tatar Sunda, khususnya di daerah Bandung. Di antarana nyaeta maca dina digital library atau candil jeung kotak literasi cerdas atau kolecer. Cik, nu kumaha kolecer jeung candil teh? Nyanggakeun hasil liputana. Kacatut dina data yen minat maca nonoman Sunda di daerah Bandung aya kana 60%. Sesana kaasup buta aksara. Ti budak leutik nepi ka kolot aya sababaraha golongan anu henteu antusias kana maca. Kurang leuwih aya 28 kolecer nu disebar di kota jeung Kabupaten Bandung. Kolecer miboga 3 poin nyaeta warga bisa maca, nginjem, jeung nyumbang. Sedangkeun kurang leuwih aya 500 buku dina candil. Pikeun ieu program teh Dispusipda Jabar ngayakeun gawe bareng jeung Gramedia. Candil nyaeta hiji aplikasi e-library anu bisa digunakeun dina gadget. Boh iraha jeung di mana bebas jeung gratis makena. Di jero aplikasina aya sababaraha file buku anu beda-beda pangarangna. Boh buku nu terbit di Jawa Barat, boh sa-Indonesia. Salian ti eta, urang oge bisa nginjem tur mulangkeun buku sacara online. Sedangkeun kotak literasi warga cerdas atawa kolecer nyaeta perpustakaan leutik anu ditunda dina jalur-jalur padestrian. Di jero kotak literasi teh aya sababaraha buku anu dihaja ditunda pikeun maca budak leutik, rumaja, boh kolot. Buku-bukuna oge variatif, ti dongeng sasatoan nepi ka buku resep oge aya. Nuhun kamera di studio. Simkuring napisah Syanadana di Dispusipda Jawa Barat. Kalarsa nuju sareng Pak Muhammad Firman salaku petugas perpustakaan. Pak Firman, naon anu janten kasang tukang atawa latar belakang Dispusipda Jabar medalkeun kolecer sareng candil. Janten kieu. Gimana latar belakangnya dibentuknya kolecer dan candil tersebut? Kolecer dan candil itu digagas oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat, utamanya oleh Bapak Gubernur kita Pak Ridwan Kamil. Tujuannya sih untuk meningkatkan minat budaya baca di Jawa Barat, untuk mencapai Jawa Barat juara lahir batin. Nah itu tujuannya. Yang keduanya ya untuk untuk meningkatkan literasi di Jawa Barat yang memang secara umum itu kan gemar itu budaya baca di Indonesia ataupun Jawa itu kan rendah ya. Salah satu gagasan beliau untuk meningkatkan budaya baca dengan mendekatkan buku dan baca ke masyarakat itu dibentuklah kolecer, kotak literasi cerdas kan, kemudian candil, cara baca tina digital. Nah itu ininya latar belakangnya seperti itu gitu. Sudah Pak? Iya, coba. Hatur nuhun ka Pak Firman mugia tiasa janten manfaat kanggo pamirsa sadayana. Cekap sakitu ti sim kuring napisah Syanadana warawiri ngalaporkeun. Pamirsa, mun cekap sakitu nu kapihatur. Wilujeng patepang deui dina warta nu bakal dongkap. Sim kuring Meira Oktaviani ngahaturkeun nuhun kana sagala perhatosanana. Manuk piit gede cilina, sim kuring pamit, goodbye sadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.